Cek. Ya aing teh keur lieur aing teh ye, keur ngadapkeun budak aing teh. Kan enak mah data sekolah teh kudu online enak mah panan. Aing teh. Sajanya. Ayeuna mah meuli bensin oge ku daftar online, Cek. Nah, saya teh bensin sekolah sia teh. Kudu kawas sia teh. Meuli bensin daftar teh online, Cek. Meuli bensin teh gini anu subsidi teh ku pemerintah. Tah enak mah murek meuli teh daftar online. Kata aya aplikasina, Cek, di dieu teh. Aing mah budak sekolah oke daftar kudu online geus lieur aing mah. Ayeuna meuli bensin kudu online deui nya, kudu daftar heula. Aing mah lieur eta teh ngaran naon atuh kikituan teh teh. Eta teh ame merata, Cek, ame tepat sasaran gitu. Eta teh. Maksudna kumaha itu juga merata tepat sasaranna kumaha teh. Aing teu nyaho aing teu ngarti. Iya, Cek. Jadi tepat sasaran teh lawan misalkan enak ya anu jelema beunghar ya cenah. Make mobil alus, Cek. Motor alus, Tah, jadi itu bisa meuli eta bensin anu disubsidi da kanyahoan teh dina aplikasina, Cek. Tuh, cek aing mah masalah eta mah masalah aing mah anu kitu mah non contohna nu beunghar kitu anggar nu beunghar ge bisa meuli tapi misalkan nu beunghar nu licik ya kitu da eta mah kembali di kumaha jelema sia teh sudah kumaha contoh misalkeun aing jelema gablek misalkan nya aing jelema beunghar tapi licik tah aing mah kieu we daftar mah daftar urang tapi kurang daftarkeun mobil anu butut anu biasa-biasa jeung motor anu biasa-biasa ku urang tah geus terdaftar aing ke meuli meuli bensin geus meuli bensin anu subsidi balik ka imah cicikeun ku aing mah pinahkeun gitu pinahkeun ku urang kana mobil urang nu alus pan kitu kan bener teu salah, Cuk. salah kumaha mana teh Tuh eta kelakuan salah. aduh sia teh aing ge nyawa eta mah kelakuan salah sia teh maksud aing nyontohkeun jelema beunghar licik ida kitu kan kemungkinan aya Bang. Aya. Cek aing oge. Berarti benar kan aya bisa gitu. Bisa wae diakalan lah. Sakumaha sistem di alus-alus oge tetep we. Mun niat jelema licik goreng mah pasti bisa diakalan sia teh. Tapi halus, Cuk, gitu teh. Halus kumaha teh? Heuh eta teh aya aplikasi gitu teh daftarna teh halus eta teh. Kumaha maksudna gitu? Pemasukan ka negara teh gede, Cuk. Bisa aya dipake jang menerkeun jalan, bisa aya nyieun jalan tol gitu, Cuk lah. Curang mah nya lamun misalkan berjalan sesuai rencana seperti itu ya aing mah satuju gitu berarti tepat sasaran gitu mah misalkan anu cek maneh teh anu beunghar teh bisa meuli gitu nya terus duit ka negarana gede gitu nya aing satuju kita mengadukung gitu ya tapi mun misalkan ayeuna negara pemasukanna gede ya misalkan tuluy dikorupsi misalkan ku pejabat di luhurna teh sok kumaha eta sok mau dikorupsi gitu ya di penjara, Cuk tuh siapa aing nyaho di penjara tahu misalkan eta teh mun di penjara teh lamun kapangi lamun teu kapangi mah nya hepe jeung badina ge kieu di ayeuna ye anu korupsi ya misalkan anya mainan korupsi kurang ditinggali nu geus we asa teu imbang cek urang mah teu imbang jeung anu dilakukan ku manehanana kitu kejahatan manehanana anu korupsi jeung hukum anu ditarimana urang mah asa teu imbang urang mah tapi dah jadi kumaha ieu teh nya lucu masalah bensin geus kumaha deui atuh teh nya ya tuturkeun we ayeuna mah masalah bensin mah urang sebagai masyarakat teh kumaha urang gitu nya aing itu apa sih eta mah hanya bubuk ranginang aing mah hanya remeh-remeh aing mah kemudian nabi datang teh mah cucunguk aing mah nya geus tuturkeun mah tutur da aing protes itu teh percuma aing mah lah gitu kecuali tah anu di luhur model anggota DPR tah gitu anu mengerti kaayaan dihandap bisa meureunna nyampekeun di denge aing samana urang jiga kieu mah kumaha deui pengennya tuturkeun geus kumaha di kan urang mah ngadoa mudah-mudahan gitunya eta program teh jadi manfaat anu gede terutama ke masyarakat leutik bener itu penting mah jadi kumaha cek daftar nya geus daftar kumaha deui da sebagai warga negara yang baik tuturkeun we daftar we urang mah motorna aya weuh eta sapeda aing mah gitu nah mah kunaon kita mah nih sepeda mah sepeda make bensin atuh, Cuk. Aing bukan lagi sepeda aing mah. Yo, sepeda mah tak kuat bitis. Bisa. Ya, mana nanya kan ke aing boga motor atau mobil. Henteu aing boga lagi sepeda aing mah. Itu nyanyi ya gitu.
Sama sepuh. balik sih cuma